Isuk-isukna tarik gaji jang anu digara we ti Adi. Beurangna we loba orderan bulak-balik nyokotan beas jeung minyak. Sampai ka si Kukut oge capeun mogok. Heuh nya guys, ieu teh isuk-isuk teh geus aya nga-WA Adi teh tah cenah duit geus dikirimkeun jeung anu digawe. Heuh engke we dicokot ka lebak da rek sakalian balanja geuningan jang anu digawena. Deui rek sakalian we meuli bensin. Singkat caritana geus nepi deui we ieu teh di ATM. Heuh ieu teh tanginas ka lebakna teh da rek sakalian balanja teh geuningan jang anu digawe teh. Aderegdeg heula we ka lebak di imah mah can beres-beres acan eta oge. Diculkeun we heula bari pabalatak di imah mah. Teuing ieu oge sakalian we bari ngisi bensin atuh da heueuh da deukeut geuningan ti ATM ka pom bensin teh. Geus mah ngisi bensin tuluy we ieu teh ka pasar da rek balanja teh geuningan. Heueuh biasa we ieu tititahan si Mama cenah balanja itu balanja ieu jang anu digawe. Bari kabebereg deui ieu teh da sok sieun beurang teuing. Taning ieu biasa we ieu teh meuli heula tahu. Heueuh atuh da tahu tempe mah geuningan teu kalewat we unggal poe oge eta teh. Meuli mah tahu tuluy we di dieu teh meuli opieunana ieu teh nya guys. Nu amisna oge teu loba-loba teuing saukur 4 siki we ieu teh da anu digawena oge geuningan duaan. Beres mah meuli nu amis tuluy we ieu teh meuli tempe. Heueuh atuh da geuningan tahu tempe mah pokona mah tong katingaleun we. Cek si Mama teh kade tong poho cenah meuli bawang bodas jeung bawang beureumna jang samarana. Geus mah beres bawang bodas jeung bawang beureum ieu teh kabita geura kacang beureum nya abi teh meuli we ieu teh hiji. Geus mah beres sagala tuluy we di dieu teh abi teh nya guys rek balik. Tuh ning da ieu teh hese mawana teh kekerentelan kana keresek nya geus we abi teh tadi teh meuli heula karung. Ngahaja meuli karung teu plastik da ame karung mah geuning bisa kapake deui ku si Mamah jang engke panen. Singkat caritana geus beres we balanja teh geus nepi ka imah pek teh bipera teh nalepon ieu cenah cokot manini geus beres nyokot beas jeung minyakna. Heug ceuk abi teh nya ieu teh abi teh ngaderegdeg deui we ka handap ka desa. Ceuk manini teh cenah Mama rek ulin heula di Jabal Juk we cenah engke ieu cenah cokot Wanunu. Caritana geus balik deui we teh geus nyokot Wanunu tah geus nepi ka buruanana ieu teh. Heuh nya guys alhamdulillah we geuning ieu kolot-kolot teh mareunang. Singkat caritana geus kalebak deui we ieu teh nya guys mawa deui orderan. Bari nungguan tuh ieu ge si teteh teh ge sarua deui ieu teh ngojek deui cenah. Ari meunang mah henteu eta oge si teteh teh sami jeung abi. Ngan lumayan we atuh ieu teh buburu sarua deui. Sabab bulak-balik we ka lebak ieu teh jadi we si Kukut teh tuh mogok. Untung we ieu oge aya anu gawe di Teun Adi jadi we dipangomekeun heula tadi teh. Singkat caritana deui si Kukut geus normal deui teh. Geus aya anu nitah deui titah nyokot minyak jeung beas. Singkat caritana geus lohor deui we geus jam 1-an ieu teh bagean si Mamaheun ieu teh. Geus lohor ge sarua ngantri deui tadi teh. Anggeus we si Mamah teh tadi teh dibawa heula mah teh rek ngagenti heula oli erek milu moal. Atuh hayu bari ngadagoan asar cenah sugan we asar mah lowong. Tuh deui teh si Kukut teh nya guys. Alpotna teh bocor jadi we ieu teh dielas heula sakalian. Rupa-rupa we ieu mah si Kukut. Singkat caritana geus nepi deui we desa ieu teh. Taning si Mamah oge geus kaluar deui da geuning lumayan rada lowong ari geus rada asaran mah. Ngobrol heula jeung dulur eta teh si Mamah teh da panggih. Abi teh geus mah buru hayang geura reureuh ieu abi teh. Heueuh nya guys uyuhan atuh da ti isuk-isuk nepikeun ka sore ieu teh. Acan reureuh-reureuh tadi geus reureuh geura beberes heula di imah. Sabari ngadagoan istirahat we cenah anu di desana. Jadi we abi teh nyempetkeun heula beberes di imah. Heueuh atuh da ari teu beberes geuning ka lumah. Jadi we cape-cape oge di gawean.